Jalmi anu dicaketan ku Gusti Allah bakal dicaketan ku Gusti Allah teh nyaeta jalmi anu sering mujalasah jeung para alim ulama. Eta model ayeuna urang sasarengan jeung jalmi-jalmi nu saleh. Ka mana wae ka pangaosan, ka jalmi anu saleh angkat jaro. Sasanuju meunang kumpul teh. Kan tos ngantunkeun oge jalmi saleh. Da sumpi ka makom-makom jalmi-jalmi saleh teh urang teh sami sareng makom jalmi-jalmi saleh. Mari naon? Ada jalmi nu saleh mah teu ngantunkeun. Sanu rek nolak kana Al-Qur'an. Surah Al-Qur'an wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwat. Ulah nyangka anjeun jalmi nu maut dina jalan teh maut bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Balik ka eta jalmi nu maut nya Allah teh hirup sareng Allah teh inda rabbihim yurzaqun. Dekeun Gusti Allah haranya teh dirizkian. Nu mawi lamun urang sumping ka para aulia Allah, ka kekasih Allah, angkat ka pamijahan, angkat ka mahmud, sing aya adab-adaban. Naon margina eta teh masih kaya ninggal ka urang teh. Kana adab-adaban. Komo di batu atau pikeun ulah mun teh. Mun bari ka makam teh Pak, tepikeun ka dongko. Uyna teh tedek mungkul, mundur teh uyna teh teu mundur teu mengko badan tapi non mundur terus da sieun nonggengan gini. Eta kan ngantunkeun da ngayakinkeun para aulia Allah mah teu ngantunkeun. Bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Tah mujalasus sholihin teh mujalas jalmi saleh teh mangpikeun supaya nyaketkeun diri urang